eueuhkeun geura di jero hati hiji be Allah cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing tuh nu keraya di jero imah sorangan di kamar nyana ku ari keur tabdar datang si Hidir datangnya datang adi jero bae assalamualaikum salam saya kaget panto ditutup jendela ditutup tapi aya bulan umpat tah bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah teu lumpat malah wau oh Khidir sasalamat tapi sok cek Gusti Allah Muhammad faqqa susil qasas bejakeun cerita-cerita dongeng-dongeng tentang kewarahanana Yahudi kabiadabanana Yahudi termasuk Nasrani anu teu iman ka Allah teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu bedakeun faqqa susil qasas lain eta bae Muhammad sampaikan dongeng ki Bal'am bin Ba'ur jelema anu geus hebat deukeut ka aing tapi nyana akhir hayatna kaluar ti agama Islam gara-gara berat karena dunia pamere ti masyarakat pamere ti pamarentah akhirna kaluar nyana tina jalur Islam bejakeun Muhammad abengke di tahun 2015 besi aya kiai nu kos kitu tah dongengkeun Bal'am bin Ba'ur besi aya kiai nu ngarep-ngarep dibere ku bupati ku gubernur ku presiden bejakeun ki Bal'am tati geus leuh kitu besi aya kiai anu dedeukeutan jeung Golkar bejakeun tah dongeng Bal'am bin Ba'ur Muhammad faqqa susil qasas bejakeun ulah mentang-mentang maneh nama kitu kah kiai di tahun 2015 macan sabaraha encan sapira ka kiai ada ge teh mah sapira tapi deui lagi Bal'am bin Ba'ur mah jadi waliun min auliyaillah ngageter aras mun ngadoa murid 500 geus bisa halal liber tapi nyana aku diberi hadiah ku raja hadiah ku masyarakat dan lain sebagainya berat kadinya poho ka aing sing hade bejakeun tah kerjakeun ka Golkar yakin hadena cenah aing mah lain Golkar PDI sarua aing mah jadi peti luka sarua bae aing mah jadi PKB aya kiai mah minggu hareup moal ngaji atuh sanuni tah ku ari geus saroplok kiai mah tetep masih utuh kiai mah tetep paling ge rada isin-isin setik doang tapi DPR mah geus kalaluar teu ngaraji ku goblok jadi aing dicarekanan mah sanu nyareka ya aing mah teu nyarekan Gusti Allah nyarekan sia awas sia je parangsana DPR Golkar dia ngaji mundur kuari setengah ngaji lah tayan gede ngaji Allah tayangan ku sia pengajian di Nusajen aya nu nyarekan sia lamun teu dicarekan sia mah kos kitu bidug sia mah awas sia ke sada ku aing disogok cenah ki uji ayo aing sogok ku sia saulah leutik jadi dikamanakeun bikin gue ngaki Fudoli kaji pendi tah los tah kena ngojay di dinya tah aing mah teu hayang aing mah leutik mah teu hayang gede atuh hayang aing sarua jak daun atuh sugihan aing jeung DPR Golkar mah deui parangsana sugihan aing mah sugih sahabat teu hayang dibere ku sia aing mah teu hayang aing dunia sih nu Allah paling sakuai
Gusti Allah teh ya orang keur lempeng awak maksudna lain atuh mah kitu-kitu maksudnya supayanya orang-orang cicing di dinya teh horenganan keur lelecehan ulah dikira kuarie aya DPR santri di Tangerang ada nyantri ada ngomong gak kula kiai orang yang bener sakumaha diomongkeun ku kiai teu beres di DPR teh ngomong jih atuh diangsongkeun ku jelema tah ngadu jeung sia emang gua gitu cenah anak kula nyoteng cenah ya kiai di Paraban ku duit kos kieu aduh masyaallah sakeuna teh ajung ke tahun arep kumaha nyalon deui endeuh tolong goblok teh jelema aduh ngomongnya gitu bener nama geus ngomong geus beneran gua mah geus bener lillahi ta'ala Allahu akbar jangan kayak ngomong tuh bener cenah kula ya aduh cenah anak kok cenah di Paraban ku duit kos kitu geus boga rasanya lagi untuk lamun nyana bae ngomong di hareupeun kula modal kos kitu aju kiai anu daek tah di Paraban kos kitu eta mah kiai pamustungan kos kitu pamustungan teh mah kiai Gusti lalu ngomong lah sakira teh mah butuh sih butuh kumaha aju naik ka panggung ngadeulekeun ilmu sia raragagan ujianna je boro-boro batur sia ge moal bisa gerege ngamangpaatkeun ilmu sebab Balam bejakeun faqqa susil qasas Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun Man yahdillahu sahaja ku Gusti Allah ditukeun dibere hidayah untung bahwa muhtadi kauntunganana eta jelema teh atuh menang pituduh sabalikna wa mayyudlil sajelema nu ku Gusti Allah disasarkeun rugi atuh faulaika humul khasirun rugi horenganan kabeh genang Allah insyaallah al-qaulu fi anna dzalika kulluhu min 'indillah al-hidayah minhu wa kadzalika al-idlal horenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah urang lamun inget kadinya sararieun jadi tambah hak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah ya Allah cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunatullah padahal mah dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa tapi Gusti Allah sunatullah ngaranna abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna nu mantakeun jeung nabi teh salah satu rasul inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira Kanjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasyira wa nadhira bejakeun Muhammad aya sorga bejakeun Muhammad aya neraka
tuduhkeun jalan ka sorga, tuduhkeun jalan ka neraka. Adapun engke nu milih nama terserah umat. Ya Allah. Geus atuh ku ari Kangjeng Rasul geus teu aya dilanjutkeun ku para sahabat. Mentak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni, pangbagusna qurun adalah qurun kaula. Lantaran kaula mah langsung ti Gusti Allah, lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula, langsung ti Allah. Khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta kurun sahabat, kurun tabiin, sumayalunahum datang ke atsbat tabiin. Tak kurun Kangjeng datang ke kurun sahabat Kangjeng 13 tahun, kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun. Tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun, dilanjut ku para tabi'in 100 tahun, sanggeusna dilanjut ku tabi'in, sumayalunahum atsbat tabi'in. Eta pangbagusna sakitu Kangjeng sahabat tabi'in atsbat tabi'in. Urang mah kuari jowe Kiai Fudoli. Geus teu kahitung ka hadis eta, geus teu kahitung. Ya Allah. Geus masa-masa kos kieu urang. Tapi tetep bae. Jang supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana. Zaman saha sia hirup? Zaman Presiden Soeharto. Saha kiaina? Bakal dijelas. Zaman saha sia hirup? SBY. Saha kiaina? Tanahnya anak. Zaman saha sia hirup? Terkecil di dunia, terkurus Jokowi. Saha kiaina? Eta nu bakal ditanya. Ya Allah, ya Rabbi. Allah teh sambarangan mayahdillahu selama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasia. Hayo geura aya kiai-kiaina terus datang ke akhir zaman bakal aya bae. Abe babari Allah teh nanya jeung nyedekeunana. Kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang. Sanggeus kiai nyampaikan bahwa pangeran Allah, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh diangkat Rasul Allah, diberi mujizat adalah kitab Al-Qur'anul Karim, dijelaskan ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat kurang leuwih nu nerangkeun tentang hukum-hukum, kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim, sampaikeun Muhammad, sampaikeun para sahabat, sampaikeun para tabi'in. Kuari, hoi, Fudoli, sampaikeun. Ngajek-jerek bae nya sapeting 3 panggung. Tanya pun, sibuk amat dakwah. Hasil dakwah meuli Fortuner. Heran dakwah lain gitu. Lu tadina teu bisa wudu jadi bisa, lu tadina teu bisa salat jadi bisa, lu tadina embung sedekah jadi daek, lu tadina teu tahajud jadi tahajud, lu tadina teu Islam jadi Islam. Eta dakwah. Tuh. Aduh cenah tuh salah. Ya lain salah-salah deui tah belah ditunti salah. Okos anu entengin kiai ngomong kieu, alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok, hasil dakwah kajian majlis. Ya Allah, teh kiai teu ngaji nu kos karena itu kan katutupan mata hatena tolol bin goblok bin bolon. Lain eta tuh dakwah mah kunaon alhamdulillah kana dunia. Nu kos kitu mah teu kudu dakwah teh mah babari. Jualan jengkol bisa sia meuli pondok. Bisa jeung majlis ya. Jitu
teu kudu dakwah tah mah. Ulah gitu dakwah. Alhamdulillah Kiai hasil dakwah tuh lembur anu tadi yang tahajud kuring teu. Sial tah mah. Saya emang nu dakwahna Haji Pendi atuh paingan. Paingan atuh di dakwahan ku nya moal balalener jelema teh. Baru-baru ngaba bener batur bukunya lagi mengkol malu lu. Jadi nu dakwah teh anu nyahueun jalan. Kuari urang dek ka Jogja nanyakeun jalan. Ka Jogja jalan ka mana ye? Ka ditu tuh. Bener sih emang nyaho. Tuturkeun urang teh horeng teh nyaho. Ya Allah, dek ka Jogja ieu ka Rangkas Bitung. Kapagi jeung JB. Kok JB aya di dieu tuh? Emang ieu Jogja teh Rangkas. Ya Allah, aing salah tak eta. Jelema dek ka Jogja dituduhkeun ka ditu ka Rangkas. Mal beres. Kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho. Acak-acakan atuh lamun teu nyaho. Cara kuari. Nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka. Torekat teh dek nungtun ka Allah. Kunaon atuh? Nyana ongkoh beratas nama torekat tapi nungtuna kana dunia maning dirante teh jelema kos kitu rante asupkeun ka sumur parem cor ulah kena udang deui ji torekat mah geus we tinggalkeun dunia ka Allah ieu mah lain torekat teh kudu make mahar ya torekat bau hubungan jeung mahar atuh torekat mah geus kudu leupas dina kos kitu murid datang tejungjang jingjing marah pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tuh jeruk-jeruk hasil mah mawa tah geus lain deui acara tah ini acara goblok tah kos kitu mah tuh naon bedana jeung bupati tah kos kitu mah salah tarekat mah leupas jadi teh sasar kos kitu ngaranna nyasarkeun jelema ulah tarekat ulah kena kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah kena nyahoeun. Ulah kena nyahoan urusanna urang jeung Allah. Ngan ge kanyahoan pan ye salaki hiji bangun puasa bae, puasa nu ngora tah naon. Bingung deh. Kage bingung cara do kolot teh. Nomor kadua koti peutingna hudang bae, cakena teh dideuleukeun. Haju bangonna ka nu kolot teh ka do kolot teh ka nu ngora teh ka pamajikanana bageur biasa narekat mah kitu bageur jadi ucodeka boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodeka jeung anakot aju bangana barahan biasana tah sebab teu nganggap kana dunia ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan aya keneh gelang ngadeukkeun jual aya keneh kongkorong ngadeuk barang norekat jadi kos kieu ye salaki tolol tah kos kitu ulah tarekat betah toko jang sia tah ka anak tah ieu jang sia aya abah geus abah mandek ka Allah bae ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah eta mun untungna 100.000 aing 70 itu lain olekat nama kos gitu ngabujangkeun anak ngaranna gitu susah setik mesti salah sih gade mentak kuari guru-guru torekat teh bolot jeung kurang mah kunaon hubungan anak jeung dunia haul hai kan sia teh murid aing ayo mararawa ka dieu namun teu mawa sapa sia wae cah ali torekat jadi kajajade kieu tuh kitu menang ngondang ali torekat mah geus pokona deuk nahaolan ieu nu bogana tuan Syekh deuk milu hayu teu kaji teh aya nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya beus hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haol tadi dinya nu mana cenah tuan asal anu jenggotan tah eta oh kebenaran orang Cisoka aya aja gomo ieu tuan Syekh hajunya na ngaku goblok gabehan kangeunahannya na di seh-sehnya na kok saja pengen di kiai-kiai oh iya pugu lain
kunaon ngarasangeun adi kiai-kiai teh si mana teh si anu tolol teh eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kuduna mah aing mah lain kiai aing mah lain kunaon kusia disebut kiai tapi sia nyebut mah aing atuh duhur aing eta blon keneh di sarua lain ya Allah ya Karim. Nah anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fawal muhtadi untung wa may yudlil faulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh. Nah intina jelema anu dibere hidayah yane agamana Islam percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah. Nah iya jelema diberi hidayah bahwa muhtadi sorga urang ya urang Islam kabeh iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi haji urang deh percaya karena kitab Al-Quran matak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Quran ieu keur didengekeun percaya yes urang teh penghuni sorga ieu penghuni sorga ieu lain lalagaan mun hayang nyaho penghuni sorga ieu tah ieu emang karari penghuni sorga mah darekil atuh engke rapi nama di sorga ku ari mah tuh dekil kene emang iya mun hayang penghuni sorga teh ieu tah nu di dieu doang di majlis di luar mah wallahu alam. Cek nu di luar teh pan kitu amat sih kiai. Itu saya kebawangan penghunina mempenghuni sisi lah. Wa mayyudlil sahajalama anu ku Allah disasarkeun. Teu iman. Ngajak direk bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah. Kanjeng Nabi teh utusan Allah. Al-Quran teh didengung-dengungkeun. Nyana nonton di TV teu iman ka Allah, teu iman ka Kanjeng Rasulullah, teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim. Eta disasarkeun ku Gusti Allah. Informasi geus aya di berbagai-bagai. Lain lalagaan. Televisi geus aya. Koran, majalah. HP mah geus wahara jasa geus loba jasa. Tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam, antara Nasrani jeung Islam, perkembangan di luar negeri. Nyahunya tapi tidak iman disasarkeun ku Allah. Bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji. Ieu saya ieu seteguan, ieu Haji Soleh deukeut. Tapi teu iman. Teu iman, masyaallah Karim. Disasarkeun emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu. Ku ari mah jamal aya jelema nu teh nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah. Informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai. Ayo deuk bake naon coba ku ari mah informasi masyaallah mudah nyahoeun kabeh encek-encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh. Ku ari geus anu tertutup informasi tapi tidak iman. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Emang endek dijadikeun penghuni nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kuarima perumahan muslim, perumahan kafir. Geus aya. Jadi nyana lewat ke perumahan muslim. Berarti kan eta teh geus nyaho nyana. Oh ieu perumahan muslim. Ai muslim teh percayana ka pangeran Allah. Ieu geus nyaho nyana. Di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam. Komunis aya, Yahudi aya. Di orang kapital aya, kapitalis. Iya, tadi orang aya kabeh. Komunisme selalu mempercayakan materi. Langit, bumi terlihat berarti materi. Tidak ada Tuhan ceknya. Semua ini adalah petet-petet ceknya ini. Ceknya petet pajar buah limus benernya. Ceknya jadi sorangan, langit jadi sorangan, bumi jadi sorangan. Tuhan tidak ada.
Dulu pernah ada nggak? Pernah, cuman mati Tuhan. Goblok tak komunis mah sama rasa sama rata. Tuh pangerannya nama komunis mah. Soviet diurang komunis, baheula PKI komunis. Kuari muncul kembali komunis. Lantaran urang hubungan jeung RRC. RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet? Berarti kan komunis. RRC teh biang komunis sarua. Asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari. Wow, palu arit ambalaya kuari di Indonesia. Tinggal renungkeun ku urang, kok bisa terjadi seperti kieu atuh kumaha ente nu nyicingan negarana. Ya tuh cenah ya presiden atuh aya satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia. Negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan. Je, emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan. Je, emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan. Kok bisa je urang teu menang ka ditu atuh cenah bae bodoh. Emang nu bodoh mah kok situ emang kabehan ge. Iya mah betah jasa jadi jelema bodoh. Geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur. Ji, ayo go. Demokrasi. Nah, iya kuari di urang teh kapitalis, untung rugi. Lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan. Sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge. Tuhan tidak ada cekena sebab enggak pernah muncul Tuhan. Cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu. Eta komunis. Oh, pangeran nya nama. Pangeran urang wenggeus kumaha urang hirup babet. Hirup. Bae selesai. Komunis kos kitu. Ya, hukum cenah mah. Hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan. Aya di demokrasi. Ya, iya kapital. Iya, Pak, untung rugi. Jadi jangan mah make perhitungan, selama untung silakan, selama rugi dan kumaha untung rugi. Ya urang ya. Di negara Indonesia teh ieu teh demokrasi. Nah, nu mantak dipermasalahkeun tentang sosialis komunis. Tentang demokrasi kapitalis. Iya dipermasalahkeun di Indonesia. Mayoritas Islam barulah 90%, turun 80% kuari, 20% kafir. Tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hinda amat urang sebagai bangsa Indonesia. Meureun Bung Karno teh ningali, waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun. Aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia. Nang hese capek nu diseret, nu ditembak, nu dibacok, nu dimurtil dan lain sebagainya. Tinggal melestarikan kemerdekaan. Kos ya wah walah wah weuh. Bung Karno teh neuleukeun, ya Karim. Bupati sia teh ku goblok-goblok teh. Gubernur sia teh ku tolol-tolol teh. Menteri ku begitu. Terus ka raja-raja. Bung Karno hudang emang nya teh hudang. Kamari ge Soekarno aya ka ditu. Kuari ge ngaji aya Soekarno. Aya Lain lalagaan, beneran kuari mah. Bah pajar lalagaan Soekarno teh ngaji kuari di dieu. Di mana cenah kiai jeung urang mana? Tuh, Soekarno urang ditu tuh. Ngaji gara Di mana tuh di deket Tanggal Ambon aya. Ngaranna Soekarno. Nah, Soekarno eta wasa samira si eta atulah. Wa yudlin faulaika humul khasirun. Tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ieu walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam kasiron loba minal jinni wal ins. Ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Allah karim. Geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh. Mana? Sipatanana hiji lahum qulubun
qulubul la yafqahuna biha eta jelema paralin terluar biasa dagang mararaju politik nah mararaju haji lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri malah manyana ke luar negeri bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena teh la yafqahuna biha teu ngartieun kana bener hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard teu bae teu percaya malah nyeunaan gereja malah nyeunaan kelenteng dipersiapkeun deui di mana gereja di mana gereja di mana gereja macet hatena teh lain jelema bodoh pinter bahasa nage Indonesia bisa Jawa bisa Sunda bisa Inggris bagus pugu karuhan bahkan bahasa Arab dia bisa dibaca kunyana terjemahan teh lain endek iman tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate tapi teu percaya teu iman teu ngarti nya kana bener teh ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam tuh nu boga pabrik percayaeun ka Allah henteu eta lah ayat ieu nu berlaku walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener lain bodoh nyana pinter bisa nyen pabrik nyana di urang padahal ulang-ulang negeri urang dalam negeri atuh sarua Cina Medan Cina Bangka loba ngartieun nyana nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam di negara luar loba Islam aya Baitullah aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah nyaho nyana tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min Masya Allah Urang mah untung ya tuh walahum ayunul la yubsiruna biha ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kalawan neule itibar neule nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung neule nyana laut malah menikmati laut neule nyana hutan menikmati hutan malah maneule nyana perkotaan menikmati perkotaan neule berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah didelekeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleu gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah deuleu nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung ya moal aya. Urang deuleu laut beu eta laut pohara amat Gusti Allah deuleu laut saha sih nu bisa nyeun laut ya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang mah kan kitu. Ketika deuleu hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah. Saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah. Neuleuh hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah maha kawasa saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neuleuh maung horengana maung sarua maha kawasa Allah pohara amat neuleuh deui urang orai aboh ya orai pohara mah saha nu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah aya angin saeong beu maha kawasa Allah nyeun angin nabrak ke lembur jadi angin beliun wah acak-acakan gua angin beliun maha kawasa Allah deuleuh laut hoyak laut jadi tsunami maha kawasa Allah saha sih nu bisa nyeun tsunami jang moal aya mun lain Allah mah maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti urang kan kitu
wari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung Bitu. Wah, ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja. Atuh suntik kusia maka panasilin. Bere influenza kadija obat kadija. Tah, ieu urang mah tembung keterbawa urang ku Yahudi. Terbawa urang ku Nasrani, terbawa urang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi, henteu maha kawasa Allah Gusti, meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami, urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo, di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah, maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat, maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami. Aya tanah ngeretakeun nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Atuh tinggal di babari beja. Ya ada ngomong ngaco bae ge jangan teu ngarapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak bae teh jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak bae tah nyaritakeun tentang kejadian Aceh, tsunami ieulah anulah. Sembuar macam buah pohara jasa. Jol tsunami deui di Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak bae haju teh aya tsunami deui mah bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah. Ramuan inum gusia tah. Ya henteu nya ngocoprak bae jadi deui bae. Gunung diocoprakan bae jalan bitu deui. Atuh maning dianggeuskeun kakawasaan Allah beres. Selesai geus. Ya ngadoha bae urang ka Allah. Teu daekeun nyebut nang Allah teu berat. Kunaon eta? Matana. Teu daekeun neuleuh kana kakawasaan Allah Subhanahu. Jereukeun urang teh. Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur. Begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit. Betapa maha kawasa Allah nyieun langit sakitu rapihna. Aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah. Neuleuh ka handap, neuleuh bumi maha kawasa Allah. Nyieun bumi 7 lapis. Bagus amat tartiban-tartibadana lempengan-lempenganana maha kawasa Allah nyieun gunung maha kawasa Allah nyieun laut maha kawasa Allah. Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak da tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal di pikiran teu aya di jero hate gunung aya eueuh deui moal aya di hate laut aya eueuh deui moal aya di hate bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hiji nu aya di jero hate Allah cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan ditusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tapakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang Jibril datang maneh ka ditu didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah. Ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi sok gerade lah ulah aya nanaon di jero hate teh ulah aya apan saan ulah aya naon deuk kijang bae budak kagedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya kuari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah
Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanya sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui itu tolol itu mah goblok teh mah lain ngadeukeutan ka Allah ngajauhan bon ya ieu mah tapakur teh tolol kabeh ya Allah ya Rabbi ulayana naon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh aju aya aju eueuh de ulaya bumi kitu kene mobil kitu kene rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang maot ditinggalkeun kumaha keun di jero hate sih rugi amat sih. Nah, komo awewe mah nyangket di jero hate, masya Allah rugi. Nu mantak lamun ulah yang nyangket di jero hate kawina jeung nu hideung. Bebas engkeuna. Bebas. Sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan, boga. Kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur, moal aya nu daekeun. Emang gua gitu aing teu pati kumaha batur. Ngangguran pendek edinyana hideung edinyana jobed edinyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolol teh budak aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun teresep nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika urang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulaya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat kuari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu ieu mah bangsana lamun geus kitu hayu coba ge hida amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina eueuhkeun geura di jero hati hiji be Allah cak Allah Khadir sia teh kapan Nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing tuh nu keur aya di jero imah sorangan di kamar nyana ku ari keur tadarus datang sia hidir datang nyan datang adi di jero bae assalamualaikum salam sae kaget panto ditutup jendela ditutup tapi aya bulan umpat tah bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah teu lumpat malah wau oh Khidir sasalamat tapi ketika urang lain ka Allah teh ngalamun aing dagang karung kieu bae kumaha jol we ha pendi oh keluar jangan aya naon Pak juri eta lantaran nyanana keur ngalamun ya Allah masyaallah Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae kumaha Kanjeng Nabi Khidir bae Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung terus diboro ku jelema-jelema beres aya nu sasalaman sanggeus aya nu sasalaman nanya kenal gak sama itu tadi? Yang mana yang tadi salaman? Iya gak kenal. Sekarang kemana? Orang enggak, itu Khidir. Jadi dia gak mau Khidir sasalaman ya lu banget. Balik deh ini sakit ngan sasalaman doang. Mentak sih ada besi Haji Pendi ti peuting. Maksudnya keur sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Khidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Khidir tah.
bajar babaturanana berarti mantap nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah bagus. Boga mata teu didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kafir bae nya nama. Walahum ma'anun la yasma'una biha. Boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, teu pernah didengekeun kana pituah-pituah, teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama. Simaat tadaburin wa tiazin, kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan ma ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun. Harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkan jadi presiden Indonesia. Betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir. Ku hari babarengan jeung kiai jeung ustad. Eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah. Emang meureun deuk dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam. Naudzubillah min. Tali nyana nyieun perindo. Datangnya nak Serang disambut ku kiai, walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud. Awas. Datang ke Keresek disambut, datang ke Pandeglang disambut, datang ke Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teh coba. Aju ngayakeun pangajiannya ngadengekeun si Haritanu. Ngadengekeun nyana. Tapi teu iman. Cak di dieu ge mantak dijelakeun sima tadabburin wa ti'azin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabur jeung itian. Nyana memperhatikeun. Eta mah kan nyana mah lain memperhatikeun. Ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana. Hanya untuk dukungan-dukungan. Aneh di Indonesia teh aneh. Kita ulah milih awewe atut jadi. Ayo. Berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk. Ya. Woi, teu beunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara matu teu naon. Masyaallah karim. Masyaallah karim. Baik-baik. Imam ngan sakadar nyaritakeun doang yang geus terjadi. Jadi deh ikan bupati cewek, jadi deh di dia bupati cewek wali kota. Nah, iya maka dia namanya selain awewe deh kafir. Jakarta lamun jadi kafir coba deh kumaha Ahok. Masa orang dipimpin ku kafir? Cina kafir gaya mah adil, ulah nyaritakeun kafir adil. Boro-boro adil jang urang, jang dirina ge geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah. Jelema nu percaya ka Allah eta lah jelema nu pang boloon-boloon. Artina pang pasek-pasekna. Pang teu adil-adilna. Ulah nganyatakeun adil. Kunaon atuh? Sok sambarangan bae. Ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna. Allah teh nyieun langit bumi. Urang percaya eta pangeran adil. Ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil. Kunaon aju diadil-adil, dijujur-jujur. Bakal dihijikeun teh gerakan ditu. Urang mah ulah kajenting urusan jeung elehna mah teu sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih. Mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia. Mun dibere. Tuh, tolol jangan. Hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang. Kunaon diacak-acak, Masya Allah karim. Urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana deuk jaek jadi gubernur mungkin kuari mah mewah. Boga motor, boga mobil, boga imah bahkan dibere jabatan sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya tapi eta akidah sia dijual ka dinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal. Sabaraha kebal sia menikmati mobil, sabaraha kebal sia menikmati imah mewah, sabaraha kebal sia dijamin si alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia. Di
sia di kulub sia ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkeun jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bejakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis ongkos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakicep maka jeung dijual akidah na'udzubillah min zalik wa min zalik bata kurang ge datang ke tayangan datang cewek-cewek mabur saya ka ditu tayang gas aing mah bener tadi itu bener pokona lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki geus eta ge mun merek aing mun teu manteu sila sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji be sebab urang bakal berhadapan jeung Allah kunaon kafir dipilih nah, iya orang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia orang naik mobil Lexus baby Benz atau orang naik Ferrari oh indah jasa menang di mana sia hayu orang dahar restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gunta ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha Masya Allah karim iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara buat kiai acara sebesar-besarnya nih saya kasih modal terserah mau maulidan mau rajaban nih modalnya terserah mau hawalan apa mau pertemuan nih modalnya nyanana ge hadir ceramah kiai tapi kan lain si mata dapur tambah jangan nyana nyieun demi untuk nyana teu mikir ta otakna kiai Masya Allah karim dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeung di akhirat bakal dikumahakeun kan ji urang mah muludan kabehan imajana ditanggung ku salah saurang ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi deuk datang ka mana ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang lah salah eta kos kitu kabehan ya kula mah boga teh 1 juta ya kula mah boga 500 ya kula mah boga cuhcur doang ya kula mah boga aqua doang aju datang deui kula mah boga sugut doang kieu tah aya masalah ya eta nu lobana mah eta nu terakhir tah termasuk eta ge sarua tah mulu dan truk rame reganya mah raja bantilok ngomong lagi mah merek kabehan cek anu ngadahar sok kitu nama bangkrut dunia okos nu bener tapi salah lu mantak aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah nu mantak sing ada kos bener tapi salah aya mana aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakjana teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gua aing deuk ditulungan turun di mana ke jalan set aya nini culak cileuk kieu we kieu wah iya perlu bantuan berarti ya cak nyana langsung nini dicekel ini ayo diseberangkeun ku nyana stop mobil di stop hebat biasa nah beres datang geus di alhamdulillah cak nyana nih kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu cak nyana teh ya kunaon dikadiekeun deui tah eta tutulung teh nyaho lebah kos kitu bolon eta
tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula. Aduh. Kayunya anak indit teh goblok teh coba. Eta kan nyusahkeun cek nini aing kudu nyebrang deui bae. Eta lulungan teh jauh lebah eta kos kitu eta. Dulungan teh jauh lebah teh kos kitu. Loba urang atuh tulung teh jauh lebah eta. Teu ngepas. Masyaallah. Boga hate tapi teh dipahamkeun kana bener boga mata teh didelekeun kana kakawasan Allah boga ceuli teh didenyekeun kana ayat-ayat Allah nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule. Geus eta kafir-kafir anu boga pabrik, boga kapal udara, weuh, daharna ge isuk-isuk di Paris, sore-sore di Inggris. Wow, pahara jasa, tapi nyana teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim, eta teh rendengkeun jeung kebo bule, adik kakak. Adik kakak eta jeung kebo bule. Kebo bule, kebo plen. Kebo plen, embe. Rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta. Kakana embe nyana adina. Kakana tetep embe, berarti muliaan embe. Kakana embe nyana adina. Eueuh cenah embe jeung soang. Ya Allah. Urang mah mulia, urang mah iman ka Allah. Urang mah iman pas sa pangeran Allah. Di mana Allah? Ulah ngomong sia. Aing teh nyaho di mana nama. Ngan pokona mah Allah bae, eta geus hebat teh kitu. Naon dalilna coba cenah aya Allah? Aya hulu siang bobong. Bacok sia ku aing. Hebat eta jelema, ngomong sia ku calana awas ieu. Allah sia. Age lumpat. Urang sia lumpat, po aing nanya pangeran, ning nana dalil lah hulu aing bage dalil. Hebat. Ngomong deui sia jeung aing. Aing ge can nyaho ka Allah. Jawara diajak ngomong mal beres atuh diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah antara aing mah ngajina ge mingguan aju aing mah ngaji jeung tukang sate sia nanyakeun Allah di mana hayang nyahos ya ku aing olol meureunna hayakeun ka ditu kaki uci na kitu nyahoeun beres tah eta bener eta jelema teh kos kitu enggeus bahasa-asa nah hari ieu gagah aya di nyana sugih aya di nyana pinter aya di nyana nyaritakeun politik pangbisana perekonomian pangjalana budaya nyana yahoeun hartana lain miliar tapi triliunan nu di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hatena teu percaya ka Allah hatena teu dideulekeun henteu dibukakeun kana bener ceulina teu didengekeun kana bener kana ayat-ayat Allah matana kitu keneh ulaika kal an'am eta teh adik kakak jeung kebo bule beres geus mun aya si Tegwan mana kakak lu tanya ke orang tanya hok mana kakak lu emang di mana kakak saya nggak punya kakak punya kapan lu tahu kan dalam Al-Quran ada kakak Ahok ada siapa kebo bule katanya ulaika kal an'am lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye dibahasakeun ku Gusti Allah ulaika kal an'am kafir teh percis kos kebo kos sapi kos raja kaya kos hewan ternak dina pada naon ieu fi adabil fiqhi wal basar wal istima tidak teu paham teu leuleuh jeung teu ngadenge balhum Allah balik kafir leuh sasar tibatan kebo sapi nah emang kebo mah diciptakeun teh nya nama on teu boga akal nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi awat tahrubu min madariha kebo mah di mana-mana aya dahareun nya nama atuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar ketika manehanana dak leumpang aya cai mundur nyawa nya da kana mangpaat di madarat ketika aya seuneu nya lompat kebo sapi hujan lompatnya aya hujan bae aya banjir lompatnya aya banjir bae aya seuneu lompat cenah ai jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat balhum abang
kafir teh neraka tapi teu lumpat tarolah meureun kafir mah geus biang neraka ieu Ki Haji kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lumpat goblok gitu coba tolol teh coba ieu puguh ieu teh maling korupsi teh tapi teu lumpat eta ke neraka balhum adol lamun aya pemerintah kemudian korupsi lurah korupsi camat korupsi bupati korupsi rendengkeun jeung keboplan nah sia balhum adol sia teh leuwih bahaya kebo maling daunna doang jelema mah dicabut kabeh maling kebo mah maling dander ngan daunna doang kerep datang bupati dicabut kabeh di meteran guyana kabeh set kabeh jeung sapara kanca-kancana kabeh je parangsana tuh datang gubernur leuwih jahat deui datang menteri leuwih jahat nu jahat nu teu manteu datang calo jahat lamun aya calo teu bener rendengkeun jeung keboplen malah mah kena naik jeung keboplen kana balumpat sia ngaguling rindes habak geus bandingan ge beakeun kabeh geus lah kujana teh geus bawa ancul-anculan ke kebo aja liak kabeh dadana brek beres geus kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun kunaon cenah diliak kebo saha calo emang atuh sedang sabeda diliak ku adina atuh masalah balhum adol jelema teu pernah aya kadenge maling taneuh teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar bea kabeh balhum adol tapi deuleu kumana di Sulawesi eta dijual pulau balhum adol eta deuleu kumana tuh kuari set jadi bea kabeh nang hasil saha eta balhum adol jelema nu ngajual can dibayar ku calo ka belah ditu balhum adol eta kebo mah paling ge daunna doa ge geus dihus-hus kakara ge karu hus anu ngahus-hus goblok kebo maling tolol ieu dangdeur beak coba cabut si tolol teh coba dibawa ku ya ada jauh loba ieu urut kebo ieu bawa ka imahna saya menang dangdeur mun daunan ku kebo tolol cak kebo ayo dibawa bae geus ku urang ka dieu beuleum habak tololan kebo ta tololan jana ka kebo ga tolol jana kugo kebo ge yang serikan kebo sia wewean goblok sia wewean cepen sing ngalelewe kai kan teu ngomong mah ngan bahasanya na tolol sia goblok sia aing mah daunna ge ku sia dihus-hus sia goblok eta emang goblok atuh sana jadi masjid ge goblok mah goblok bae di masjid dulur sadaya yeuh urang bebarengan ye kenceleng ye urang kitu non jangan bangun masjid set beres DKM boga kunci horeng set dicokot kunyana cokot teta kebo mah tilok maling kenceng kebo liwat neule wah sia wewean gandeng ngartieun kebo ngartieun dihusus hus aing maling teu naon teh dihus sia tak kenceleng dibawa ke mana DKM maling kenceleng duit masjid tolol tuh coba ngomongna bangedan dulur sadaya yuk iraha deui cenah urang yuk mumpung hirup ayo urang naon kitu ngada sodako engke mah geus payah teu bisa beres datang gede plak eueuh jelema buka tolol teh eta balhum adol eta rendengkeun jeung eneng ya Allah ya Rabb ulaika humul ghafilun jelema nu pinter tapi pinter kabali nyaretedaekeun hatana didelekeun kana bener
boga mata teu dibeleukeun kana kakaosan Allah ceuli teu didengekeun kana puruk-puruk anu benar eta teh digambarkeun ku Gusti Allah okos raja kaya hewan ternak balhum abal bahkan leuwih sartibatan hewan leuwih jahat eta teh ulaika humul ghafilun eta lah jelema-jelema nu poho ka Allah poho kana kanikmatan akhirat majar teh kesenangan hanya di dunia kos komunis kesenangan hanya di dunia kos kapitalis urang mah lain kitu Allah boga kesenangan di akhiratkeun bae di dunia mah nyawa korbankeun jang sabilillah harta korbankeun jang sabilillah sakedeung di alam